Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna nyaeta bagian faslun wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawu musannif. Pasulun ari teh hiji pasal wa kullu ma'iin ari jeung ari sakur-sakur cairan kharaja anu kaluar itu ma'iin minas sabilaini tina dua palawangan najisun eta najis ilal mania kajaba cai mani. Labudah henteu meunang henteu atawa labuda teu meunang henteu min ma'rifati tina nganyahokeunana min ma'rifatin najasati tina nganyahokeunana najis awalan dina mimitina li anna lantaran saestuna perkara kharaja anu kaluar itu minas sabilaini tina dua palawangan huwa ari itu ahadu anwa'in najasati eta salah sahijina pirang-pirang warna najis. Summan najasatu tuluy ari ngaran najis. Lugotan cek lugot hiya eta ari najasah kullu mustaqzamin eta sakur-sakur anu dibilang-bilang kotor. Wa fi syar'i jeung ari ngaran najis cek syara ibaratun eta ibarat an kulli ainin tina sakur-sakur ain jentul haruma anu haram naon tanawuluhuma nyokotna itu ain alal itlaqi cek itlaq netepan itlaq ma'a imkanihi sareta kongangna itu tanawul la li haromatiha lain karena muliana itu ain awis taqdzariha atawa kotorna itu ain au dororiha atawa madaratna itu ain fi badanin dina badan au aqlin atawa dina akal faqauluhu maka ari dawuhan musannif alal itlaqi lapad alal itlaqi Uhturiza dikaluarkeun naon bihi itu kaol minan nabatati tina pirang-pirang jajadian as-samiyati anu bangsa samiyah fa innahu maka saestuna kalakuan yubahu dimeunangkeun min hatina itu samiyah naon alqalilu saeutik dunal kasiri henteu meunang loba. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif ma'a imkanihi lapad ma'a imkanihi uhturiza dikaluarkeun naon bihi itu kaol anil ahjari tina pirang-pirang batu wal asya'i jeung pirang-pirang perkara as-solabati anu teuas fa innahu maka saestuna kalakuan la yumkinu etan teu kongang dijikeun la yumkinu tanawuluhuma eta henteu kongang ngadahareuna ahjar ai akluha tegasna ngadahareuna ahjar alal itlaqi cek itlaq. Wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif la li hurmatiha lapad la li hurmatiha uhturiza eta dikaluarkeun bihi kalawan qauluhu naon anil muhtarami tina anu dimulyakeun kal adami seperti bangsa Adam. Oh berarti nu tadi ge uhturija dikaluarkeun bihi kalawan itu kaol sadayana kitu uhturija dikaluarkeun bihi kalawan itu kaol lain naon bihi itu kaol tapi bihi kalawan itu kaol naon anil muhtarami tina anu dimulyakeun al adami seperti bangsa Adam. Qauluhu ari dawuhan musannif awis tiqdzari lapat awis tiqdzariha uhturiza eta dikeluarkeun bihi kalawan qauluhu naon anil muhoti tina leho wa nahwihi jeung sabangsaningna muhot wa baqiyatima jeung Allahu akbar wa baqiyati ma jeung sasesana perkara
zakarana anu parantos nuturkeun ka urang sadayana urang sadayana kana itu mah fil haddi dina hadna turiza eta dikaluarkeun bihi kalawan qauluhu naon anitu robi tina taneuh fa innahu maka saestuna turab yaduru eta madaratkeun taneuh bil badani kana badan wal aqli jeung kana akal. Wayam bagi sareng penting naon ayazida yen nambahan eta si jalma fil haddi dina batasna fi halil ikhtiyari dina tingkah milih liyadkhula supaya asup fil haddi dina batasna naon almaitatu bangke fa innahu maka saestuna kalakuan yubahu eta dimenangkeun naon akluha ngadahareuna itu maitah ingda darurati nalika keur madarat ma'an najasati sarata najis fi dzalikal waqti dina itu waktu hatta innahu sehingga kalakuan wajib eta wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yajibu eta wajib alaihi ka jalma naon goslo pamihi ngumbah bahamna eta jalma idza arabta di mana-mana apal anjeun hadza kana ieu kaul fa'lam maka kudu nganyahokeun anjeun annal munfasila kana saestuna anu pisah an batinil hayawani tina jerona hayawan nawani eta dua warna ahaduhuma ari salah sahijina nawani ma eta perkara laisa anu teu aya lahu eta tetep kana itu umma naon ijtimaun kumpul wastihalatun jeung pindah rupana fil batini dina jerona wa innama yarasyahu jeung pastina nyerep itu umma rasyahan kalawan nyerep naon teh kalawan nyerep temenan kalau abi saperti dahdir wal irki jeung kesang wanawihi jeung sabangsaning nu duanana tadi falahu maka eta tetep kana itu mah hukmul hayawani ari hukumna hayawan al mutarasyahi anu diserepkeun min naon minhu itu mah in kana lamun bukti itu mutarasyih najisan eta najis panajisun maka eta najis wa illa jeung lamun teu najisan patohirun maka eta suci annau usani ari warna anu kaduana ma eta perkara lahu anu tetep kana itu ma istihalatun ari pindah rupana kal bauli saperti cai kiih wal uzrati jeung tai waddami jeung getih wal qoi jeung utah fahadhil asya'u maka ari ieu pirang-pirang perkara kulluha tegasna sakabehna najisatun eta najis min jami'il hayawanati eta lain eta tuh najisatun eta najis min jami'il hayawanati tina sakabeh pirang-pirang hayawan al makulati anu didahar dagingna wa ghairiha jeung lianti itu makulah walana jeung eta tetep ka urang sadayana wajhun ari hiji wajah anna baulama saestuna cikiihna perkara yakulu anu ngadaang yakulu lain ngadaang daang dahar yakulu anu ngadahar jalma lahmahu kana dagingna eta ma warausahu jeung eta warausahu jeung taina itu ma tohironi eta suci duanana wabihi jeung kalawan itu wajah qala ngadawuh sa al ustukhoriyu Imam Ustukhri waruyani jeung Imam Ruyani wa huwa jeung ari itu kaul mazhabu Maliki eta mazhab Imam Malik wa Ahmada jeung mazhab jeung Imam Ahmad radhiyallahu anhuma wa tamassaku jeung tegasna jeung tatagenan ulama bi ahadisa kana pirang-pirang hadis hiya ari itu ahadis mu'aridatun eta anyar-anyaran waqad waqa'a jeung tumiba naon al ijma'u mupakat ala najasati hadhil asya'i kana najisna ieu pirang-pirang perkara min ghairil ma'kuli tina hayawan anu henteu didahar
wa yuqasu jeung dikiaskeun naon al maqulu anu sok didahar ala ghairihi kana lian ti maqul li annaha lantaran saestuna asya mutaghayyiratun eta barobah mustahilatun anu pindah rupana mustakdziratun tur anu kotor wah tujja jeung dijieun hujjah naon li najasatil bauli karana najisna cikiih bihadisil a'rabiyyi kalawan cariosanana urang Arab allazi anu bala anu kihi itu lazi fil masjidi di masjid haitsu amaro sakira-kirana marentah sehingga amarentah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabbi dzunubin kalawan ngabanjurkeun timbaan min ma'in tina cai alaihi kana itu baol pasubba maka dicicikeun itu danub wa dzanubu jeung ari lapad dzanub bifathid dali kalawan patah dal adalwu eta wadah al mamlu'u anu dipinuhan cai qala parantos ngadawu sa Nawawi Imam Nawawi wapihi jeung eta tetep dina itu kaul isbatun ari tetep najisna isbatun najasatin ari tetep najisna baulil adami ciki bangsa Adam wa huwa jeung ari itu kaul mujmaun eta geus mupakatan alaihi naon alaihi itu baul wala parko jeung teu aya bedana bainal bauli dina antara cai asogiri budak leutik wal kabiri jeung jalma gede bi ijma iman kalawan mupakatna para ulama yang taddu anu milang-milang itu man bi ijma'ihi kana ijma'na naam sumuhun yakfi cukup pi bauli sogiri dina cikihna budak lalaki annadhu naon annadhu nyeretan cai wah tujja jeung dijieun hujjah naon lahu itu baol bi hadis Ibni Abbasin kalawan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marro eta ngaliwat Rasul bi kubroini kana dua kuburan faqala maka ngadawu Rasul innahuma saestuna kubroini yu'adzabani eta disiksa duanana pakana maka bukti naon ahaduhuma salah sahijina itu kubroini yamsi eta leumpang ahad bin namimati kana ngadu wa amal ahoru jeung anapun anu hiji deui pakana maka eta bukti itu ahor la yastatiru eta make tutup itu ahor minal bauli tina kiihna wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat la yastanzihu eta tara bebersih itu ahor kana baolna kana baolna wa fi riwayatin jeung wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat la yastabri'u ari tara istibro itu ahor atau ngadehem wa kulluha jeung ari sakabehna ahadis sahihatun eta sahih wa ma'na jeung ari ma'nana itu ahadis wa ma'nahunna jeung ari ma'nana itu ahadis la yajtanibu eta ulah ngajauhan jalma hukana baol wa yahtariju jeung ngaraksa jalma minhu tina baol wa amana hasatu jeung anapun ari najisna algoiti dijikeun wa amana najasatul goiti jeung anapun ari najisna kotoran atau ta'i pahujjatuhu maka ari hujjahna itu goit ma'al ijma'i sarata ijma qauluhu eta dauhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li imarin ka amar innama taksilu pastina kudu ngumbah anjeun saubaka kana baju anjeun minal bauli tina ciki wal goiti jeung tina ta'i wal madzi jeung tina madzi wal qai jeung tina utah rawa ngariwayatkeun hukana hadis Imam Ahmad wa horoja jeung ngaluarkeun hukana itu hadis saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni wal Bazzari jeung Imam Bazzar
wa yadkhulu jeung kaasup fi qauli syaihil madzi tina dawuhanana syekh naon al-madzi cai madzi li annahu lantaran saestuna madzi horijun eta kaluar min hadis sabilaini tina salah sahijina palawangan dua wa hujjatu najasatihi jeung hujjah najisna itu madzi hadisu aliyin eta hadisna Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi qaulihi dina dawuhanana itu Ali Sayyidina Ali kuntu bukti kaula rajulan eta lalaki mazza'a anu seueur madzina pastahyaitu maka isik abdi an as'ala kana yen nanyakeun abdi Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa amartu tuluy marentah abdi al miqdada ka Miqdad pasa'ala maka nanyakeun Miqdad hu ka Rasulullah faqala maka ngadawuh Rasul yagsilu ngumbah Sayyidina Ali zakaro kana zakarna Sayyidina Ali wa yatawaddo jeung wudu Sayyidina Ali rawang ngariwayatkeun hukana hadis Muslimun Imam Muslim wal madzi jeung ari madzi abyadu eta bodas rokikun tur encer lazijun anu leueur yakhruju kaluar madzi bila syahwatin kalawan teu make syahwat ingdal mulaibati dina nalika eling heureuy wan nazri jeung ningali awewe wayadhulu jeung asup fi kalami syahidina dawuhanana syekh aidon barina deui alwadi naon alwadi cai wadi wa huwa jeung ari wadi abyadu eta bodas kaderun tur kiruh sahinun anu kentel yakhruju anu kaluar itu wadi akibal bauli dina saenggeus cai kiih min mahrojil bauli tina tempat kaluarna cai kiih wala parko jeung teu aya bedana fi najasati madina najisna perkara horoja anu kaluar itu ma minas sabilaini tina dua palawangan baina ayyakuna dina antara yen bukti itu ma mu'tadan eta diadatkeun kal bauli seperti ciki wal goiti jeung ta'i aula atawa henteu adat kadami seperti getih wal qaihi jeung nanah naam sumuhun yustasna dikecualikeun min zalika tina itu ma kharaja adudu bilatung wal khoso jeung kesik wa kullu mutasollibi jeung sakur-sakur anu teuas lam tahillu anu teu mindahkeun rupana hukana itu mutasollib saha naon al maidatu kadut bahwa maka ari itu mutasollib mutanajisun eta mutanajis la najisah lain najis wa anhu jeung tina itu zalika ihtaraza ngajabakeun saha asyaikhu syekh biqaulihi kalawan dawuhan musannif ma'iun lapad ma'iun wa amal maniu jeung adapun ari cai mani pahal huwa maka naha ari mani najisun eta najis am tahirun atawa suci yunzoru ditingali in kana lamun bukti itu mani minal adami eta ti bangsa Adam papihi maka eta tetep dina mani hilapun ari ikhtilaf bainal a'immati antara pirang-pirang imam wa fi madhhabina jeung eta tetep dina mazhab urang sadayana tahirun ari suci waladzi jeung ari kaul zahaba anu ngajalankeun ilaihi kana itu ladzi saha Maliku Imam Malik wa Abu Hanifah jeung Abu Hanifah annahu saestuna mani najisun eta najis wa hujjatuhuma jeung ari hujjahna duanana riwayatul ghusli eta riwayat lapad gusli wa lafzuha jeung ucapanana gusli kana bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilu eta ngumbah Rasul almani kana mani summa yahruju tuluy kaluar Rasul ila sholati kana salat bidzalika saubi dina itu pakaian
wa madhabu Syafi'i jeung ari madhab Imam Syafi'i wa ashabul hadisi jeung ashab hadis wa dhahaba jeung ngajalankeun ilaihi kana itu hadis naon holkun makhluk minhum anu eta tetep tina itu holkun aliyun ari Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sa'd bin Abi Waqqas jeung Sayyidina Abi Waqqas wa ibni Umar jeung Sayyidina Umar wa Aisyah jeung Sayyidah Aisyah anhum ka itu anhum ti itu sadayana ajma'ina tegasna sadayana annahu saestuna mani tahirun eta suci wa huwa jeung ari itu hadis as-sahhu eta pangsoehna as-sahhur riwayataini eta pangsoehna tina dua riwayat anil Imami Ahmad ti Imam Ahmad wa bihi jeung kalawan ieu hadis qala ngadawuh Abu Daud Imam Abu Daud wa daliluha ulai jeung ari dalilna ieu sadayana riwayatul Farqi eta riwayatna ngrikmani walabduha jeung ari lapadna ahadis qaulu Aisyah ta eta dawuhan Siti Aisyah laqad ra'aitani yakin nyata ningali anjeun ka kaula apruku kana ngosok kaula min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina pakaianana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam almaniya kana cai mani parkan kalawan ngosok temenan payusolli maka salat Rasul pihi dina eta saob walau kana jeung lamun bukti najasan eta najis lain kitu walau kana jeung lamun bukti itu mani najasan eta najis lam yakfi maka moal cukup naon parkuhu ngosokna itu mani kadami seperti getih wa ghairihi jeung lian ti dam wa riwayatul ghusli jeung ari riwayatna ngumbah mahmulatun eta dimahmulkeun itu ngumbah alan nudbi kana sunah wa ihtiyarin nazafati jeung milihna bebersih jam'an bari ngumpulkeun bainal adillati dina antara pirang-pirang dalil wala farqa jeung taya bedana pidzalika dina itu mani bainal mani di antara cai mani ar-rajuli bainal mani rajuli dina antara cai mani na lalaki wal mar'ati jeung awewe alal madzhabi netepan kana mazhab wa amma mani jeung anapun ari cai mani wa amma mani ghairil adami jeung anapun ari cai manina anu lian ti bangsa Adam salian ti bangsa Adam fa in kana maka lamun bukti naon maniun cai mani maniyu kalbin cai mani anjing au hinzirin atawa bagong au par'i ahadihima atawa anak-anakna salah sahiji eta itu kalbi jeung hinzir pahuwa maka ari itu mani najasun eta najis bila hilafin kalawan taya ikhtilaf ka aslihima seperti indung bapana duanana wa amma jeung anapun perkara ada anu ngalianan ieu ma huma kana itu duanana min baqiyatil hayawanati tina tegasna tina sasesana pirang-pirang hayawan papihi maka eta tatbina itu ma hilafur rojihu ari perebutana anu rojeh ingda Rafi'i munggu Imam Rafi'i annahu saestuna mani najisun eta najis li annahu lantaran saestuna mani mustahilun eta beda rupana fil batini dina jero beuteungna kadami seperti getih wastusina jeung dikecualikeun minhu tina itu mani naon maniyul adamiyah mani na bangsa Adam takriman karana ngamuliakeun lahu ka adami warrojihu jeung ari anu rojeh ingdan Nawawi munggu Imam Nawawi annahu eta saestuna mani tahirun eta suci wa qala jeung ngadawuh Nawawi Imam Nawawi innahu saestuna qaul al asahhu eta wajah anu sahih ingdal muhaqqiqina munggu muhaqqiqin wal aksari jeung lolobana ulama li annahu karana saestuna mani aslu hayawanin eta asal hayawan tahirin nu angki eta mah
Tohirin anu suci. Maka bukti itu mani tohiron eta suci. Kal adami seperti bangsa Adam. Wapi wajah neng eta tetap dina hiji wajah anna waris saestuna mani najisun eta najis min ghairil makuli tina lian ti anu sok didahar dagingna. Tohirin anu suci minhu tina makul kalabani seperti cai sus kalabani seperti cai susu. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Qala ghuslu jami'il abwali. Alhamdulillah. Orang dicekapkeun bae sakieu, kurang lebihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.